warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patebang sareng Ubaidillah Bustam dina acara Warta Bogor. Warta anu baris kapidangan nyaeta korban longsor di Desa Tanjolaya diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sekolah di Pekabunan Dewata Desa Tanjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung nu dina tanggal 8 Februari 2018 kunaka urug masih kene diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal kusabab seun longsor deui. Kukubu pos koordinasi bersama mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasar Jambu, Ciwidey, Rancabuli, Aset Taulani netelakeun aya 242 budak sakola dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban longsor. 46 orang diantaranya nyaeta murid SDN Dewata anu sakolahna deket jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal ngaharepan ujian nasional. Isi parak 2 minggu ka tukang. Maranehna cicing jeung diajar di imah kepala sekolah SDN Cisodari. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.